dengekeun aing dengekeun syarikaya kemang raja kemang monteng di astana tuh gandru iya mah gandru ini jauh atuh sok jadi ada dina eta we dading dadung tidinya mimitina serepet iya bagus yang puas ya mah ugo dari tamulan tenang aya aing ge nyaho ngarti aing oge mana japo cenah teh kitu maksudna mah ngarti aing oge burukeun tenang nya aing nyaho kana basa trompet padahal cek tukang trompet tah aing ngajak ngising nya pada maksudna mah Pugu naik telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Rum.
Samiyah kalumampa nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat